wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring dina pangajaran bahasa Sunda. Dina danget ayeuna materi anu didugikeun nyaeta ngeunaan bahasan tradisi Sunda. Urang dikawitan tina wangunan teks pedaran atau bahasan. Karangan pedaran mangrupa karangan atawa wacana anu eusina ngajentrekeun hiji objek, kumaha prosesna, tujuanna, sareng gunana. Upami dina bahasa Indonesia mah teks pedaran teh mangrupa teks eksposisi. Tradisi, kecap tradisi asalna tina bahasa Latin trader atawa traderer anu hartina ngirimkeun, masarahkeun jeung mere pikeun raksa. Tradisi teh dibagi dua, aya tradisi lisan sareng aya tradisi non lisan. Tradisi lisan mangrupa tradisi anu wangun murni dina wangun lisan, saperti babasan, paribasa, kakawihan, pupujian, sisindiran, carita pantun sareng dongeng. Janten tradisi lisan mah anu osok diucapkeun langsung dina wangun lisan. Nu kadua aya tradisi non lisan. Tradisi non lisan dibagi janten dua, aya material sareng non material. Upami material mah anu aya wujudna sapertos arsitektur bangunan, kadaharan tradisional, sareng ubar tradisional. Anu kadua aya non material sapertos olahraga, pencak silat, lais sareng rupa-rupa, sareng aya seni musik, sareng aya seni teater. Janten kacendekanna tradisi teh mangrupa kabiasaan, pamadegan atawa kepercayaan, ide-ide sareng aturan anu hirup di masyarakat diwariskeun ti generasi ke generasi saterusna secara simbolis kalayan makna anu tangtu boh sacara lisan boh sacara praktek hirup. Janten tradisi mah tataleva mangrupa kebiasaan anu tataleva ti generasi ka hiji dugi ka generasi salajengna anu terus-terusan hirup di masyarakat. Ciri-ciri tradisi anu kahiji nyaeta tataleva sacara lisan. Janten tradisi mah pabeja-beja secara lisan ti mulut ka mulut. Anu kadua nyaeta anonim, teu kacarioskeun saha pengarangna. Anu katilu basajan sareng milik balarea dipilih ku masyarakat sadayana. Anu kaopat mibanda fungsi, naon fungsina tina eta tradisi teh. Nu kalima sifatna tradisional, disebarkeun dina wangun anu relatif angger dina waktu anu lia. Teras sifatna prologis, teras tradisi teh miboga versi-versi anu beda-beda di setiap daerahna. Sok sanajan sami tradisina tapi dina fakta-faktanana mah aya anu bentena. Teras mibanda rumus atawa pola anu biasana make catatan anu pangge. Dina teks pedaran tadi aya struktur teks pedaran. Struktur teks pedaran teh aya bubuka, eusi sareng panutup. Upami dina bubuka ngidangkeun hal-hal umum perkara eusi pedaran. Dina eusi nyaeta eusina midangkeun objek anu dipedar, wujud jeung wangunna, gunana, wandana atawa tipe jeung cara nyieun objekna. Sareng anu pamungkas nyaeta aya kacendekan tina eusi pedaran sareng saran-saran. Sakitu anu tiasa didugikeun dina lawungan dina ayeuna. Pamugi aya mangpaatna, hapunten tina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.